Kieu geunahna di lemur mah tuh popelakan deket imah teh atuh. Jadi pebari mun arek nyambel teh mah tinggal ka kebon tan aya meureun. Tapi aya nu aneh ieu teh, Pak. Lain aneh ieu hewan naon ieu? Kangkung apa? Kangkung, kungkang lain. Mun kaidek bauna ieu hangit bauna teh lila deh. Loba kieu bangun keur ngabesan bauna ya. Tuh. Sakeluarga ieu mah. Ini rame gitu. Jir. Ini sararwa gitu. Buah kemar ya. Emang kala lembar. Kumaha ngabedakeunna geranya nu kieu. Dih, keur naon atuh mikiran nu kieu. Aneh-aneh wae, antep wae. Kabeh ciptaan Allah tuh. Kan bauna itu lamun kaidek teh. Ngarusak moal kan papelakan gara. Tuh. Meni rapang loba. Baiklah antepkeun batur gayangan hirup meureun. Baik. Urang ningali si Abah maraban embe we. Magrib teh wa. 4 bulan deh gede mau aja. Gede atuh. Biasa dong mah beberelean magrib teh. Geus mentas sanggup. Gede mau. Ya genah di lemurna. Teu rame-rame suara motor, suara embe. Mantap kudu daek kepiaraan di lemur mah. Cukup loba tuh. Siapun tinggal daek nah. Di modalna. Tapi tangga yang di mana? Kieu we keseharian si Abah mah. Isu ka kebon. Sore malam mah. Genah. Hutang teu boga. Naon deui coba. Nikmatna hirup mah teu boga hutang. Nah cenah jadi curhat. Terserah barudak. Di mana pun berada sing sarehat sadayana. Sakit we ti pusat mah. Pindi lajeng deui aya waktos. Tung lupa subrekna Kang Mas Abah. Assalamualaikum.